utawi kang kaping telune bayanu waqti ikhrajiz zakat bertelakeun waktu mutuakeun zakat wa annahu qabla salatil Aid lan satuhune waqti ikhrajiz zakat iku tetep ing dalam sadurunge salat riyaya. Gula Abu Hanifah tangujar sapa Imam Abu Hanifah wa Malikun lan Imam Malik ucap-ucap ing lapad wajibu wajib ya zakat min tulu'i fajri yaumil Aid wit saking muncul fajar dina riyaya didinyalah wajibna zakat fajar poe lebaran li'annahu karna satuhunna yaumil Aid al-waqtul ladzi yata'ayyanu bihi al-fitrul haqiqi iku waktu kang narima nyata bihi kalawan ladzi apa buka kang bangsa hakiki kulantaran zakat fitri zakat fitrah teh zakat buka maka atuh cek Imam Abu Hanifah Imam Malik dilaksanakeunana ketika buka ai buka fajri yaumil Aid didinyalah poe lebaran walianna halan kena satuhunna ya zakat kurbatun iku gawe kapar tata'allaku kan narina cuman tega kurbah bil abdi kalawan hamba fala yataqaddamu waqtu wujubiha ala yaumi maka orang dingini apa waktu wajib zakat igatase dina ne wujub lantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poena nu mentak Imam Abu Hanifah Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh menang make nakdan uang belanja make duit ngazakatna kudu poe lebaran timimiti maghribna lah malam takbir urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran cak Hanafi heuy sia deuk nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres teu beres teh di negara urang teh teu beres barang loba PKS barang aya Persib jadi kos gitu di negara mah udah kiai baheula mah hebat boga non make beas jual beli eta tuturkeun cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha. Ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi cak Hanafi engke atuh malam takbir jadi ku Hanafi teu di aku ku Syafi'i teu di aku mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis aduh takos gitu kan jadi orang jahot minimal jam urang lah sing hade urang lamun dek ngazakat fitrah wa qala Syafi'i lan mutasab Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad cap ucap ing lapat tajib wajib ya zakat bi ghurubi syamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan
lianal fitra min Ramadan kana satuna fitri kang betul saking Ramadan la yakunu qur'anan ya fitri kana satuna buka min Ramadan iku qur'anan ya fitri illa bi ghurubi syamsi angin kalawan surup sarange min akhiri yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh. Jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah gurub cek Hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja. Pagod gala so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pagod gala satu maka teman ngucap satu Imam Syafi'i satu nakalakuan ya juz iku nang ikhraja ngapa metuakeun zakat min awal Ramadan saking awal Ramadan liwujudi sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagugurakeun zakat meme waktu menang binanti raya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna naon puasa sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitina wa qala Malik Ahmad lan ngucap satu Malik yang Muhammad ya juzu ta'jil wa yauman wa yaumin waqt wanang apa ngagiakeun zakat insadina tawa ingrong dina bakota cek Imam Malik cek Imam Malik nu tadi cek Imam Ahmad bin Hambal digugurakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang masyaallah wa baratul hanafiyatul lan mutasabbihan mazhab gambang Hanafi ngucap-ngucap nilata dia juzu taqdimuha wenang apa dikakeun zakat mutlaqan hal mutlak min ghairi tafsir saking orang dan perinci mim baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat saya kaul sahih ana sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temenmu ya sabab wa lan utawi ya sabab man tazamuhu nafaqatu iku wong kang wajib ku iman apa nama keman menang diheulakeun sakadar menang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng Syafi'i an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab. Kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyah ana ingsun iku kaya simpenan kang den samarkeun pabantu maka demen ingsun anwab yen taden kinawaruh ingsun fa khalaqatul khalqa maka ngadamel ingsun ing makhluk fabi arafuni maka kalawan sabab ingsun ruh ya khalqani ingsun lihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insan lima'rifati akarna ikilah iki kuntu kanza dari manyata apa satuhuna Allah ta'ala fa khalaqtul khalqa jata apa satuhuna Allah Ta'ala iku ngadamel Allah ing manusia li ma'rifati karena ma'rifati Allah bal ma'rifatu ala nawaini maka utai ma'rifat iku tetap ingat serong warna ma'rifati sifatillahi Ta'ala siji ma'rifat ing sakehe sifat Allah Ta'ala wa ma'rifati zatihi lan ma'rifat ing zat Allah wa ma'rifatu sifat takunu hal wal jismi fid darain maka utai ma'rifat ing sakehe sifat iku ana ya ma'rifat iku dungduman jisim ing dalam dasar wa ma'rifatu zat takunu hal ruhil qudsi fil akhirat lan utai ma'rifat zat iku ana ya ma'rifatu zat iku dungduman ruh qudsi
ing dalam akhirat kama qala Allah taala kaya oleh ngadamel sapa Allah taala wa ayyadnahu biruhil qudus wa hum muayyaduna biruhil qudus wa hatani ma'rifatan cek Allah tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya ma'rifat supaya nyaho ka kaula faman lam yarifhu maka jelema nu teu nyaho ka Allah kaifa yabuduhu da kumaha bisa ibadahna ka Allah ja nyaho ge henteu di mana-mana urang can nyaho ka Allah ibadahna sadaekna sakadar budaya maghrib lantaran rame main bola jeung teuing teu salat ge teu wauh ka Allah isya lantaran tunduh teu salat can wauh ka Allah subuh teu hudang can wauh ka Allah kos kitulah jelema nu teu wauh ka Allah ibadah sadaek-daek main HP sangeunahna aya mbak dibonceng direm teu puguh karuh abeh tuh kan jadi kudu wauh ka Allah bal ma'rifatu innama tasulu bi kasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi ma'rifat bisa hasul ku disingkapkeun hahalang nafsu an mir'atil qalbi tina kaca ati bitasfiyatiha ku dibersihan kaca enteng lamun teu dibersihan timbul jamur kebal-kebal teu bisa pakai ngaca mobil lamun teu dibersihan jamuran ketika aya hujan kanyahoan teu jelas kaca remeng-remeng nabrak itu kene berbagai kaca-kaca lamun teu dibersihan teu jelas komo hate bersihan ku urang aya kacaan hate cara ngabersihan hate babari urang neangan minyak aju neangan elak belah dada urang hatena belah minyakan lamun aya minyak ke sapirtus beuleum paeh bisa jadi ngabersihan hate mah kacana bikasfi hijabin nafsian mir'atil qalbi carana bitasfiyatiha dibersihan iji ulah aya dunyaan hate teh setungtung aya dunyaan ngaco hate ulah aya motor ulah aya mobil ulah aya sepeda ulah aya karung ulah aya nanaon moal ulah aya bersiha urang merenung zati lamun Kangjeng Nabi marek sarete kabeneran aya anu mawakeun dahareun eta Kangjeng Nabi langsung ngagero-gerokeun ashabu sufah dibagi-bagikeun kebeneran aya nu ngiriman duit 1000 dinar Kangjeng Nabi kaluar heula ti imah langsung dibagi-bagikeun ditaros ku sahabatna Tuhan make jeung dibagi-bagikeun deui cak Kangjeng Nabi ulah keur salat Isya inget di imah aya duit anu kikiriman nah ieu ulah keur salat
aya bayangan duit teh aya kene mantak gegeran bae nu biasana mantep salat Isya Kangjeng Nabi diuk rada lila ieu mah buru-buru mantak sahabat naros aya naon tuan buru-buru amat deuk kabagikeun duit percis kos Haji Pendi bener Haji Pendi bener Maji pan buru-buru amat ieu tas salat Isya teu gegeran biasana sok rada wiridan bae buru-buru amat beusi tinggalin dek gariung ban berkat na lumayan Kangjeng Nabi mah dek mikeunnan duit Haji Pendi mah gegeraan dek neangan duit pan eta mah bapana goblok tamat gegeraan lah beda mentak di dieu aya bahasa ternyata Nabi ge pernah horenganan di dunia salat di jero hatena terganggu ngan ai urang mah terganggu na kulantaran resep kana dunia Kangjeng Nabi mah lantaran aya dunia can kabagikeun kaganggu sakedeung gegeran Kangjeng Nabi dibagi-bagi cek Siti Aisyah nah Tuhan make buru-buru cek Kangjeng Nabi kula teu resep jasa mun sare masih kene tersisa aya dunia di imah pohara jasa tuh geus ngadege jauh atuh boro-boro deuk kabagikeun potongan si eta mah puguh dek neangan deui padahal nu di imah ge can kadahar cau aya keneh dek neangan cau deui pan eta mah tolol jasa tah ieu urang hese jasa tah dunia ulaya geura dunia di jero hate bersih sageusna dunia ulaya makhluk kan urang mah inget ka bos sebab ayeuna urang teh anak buah bos urang mah inget ka bapak buah lantaran orang jadi anak buah orang mah ingat ke pimpinan lantaran orang nu dipimpin selalu gitu baik numantak moal jadi wali-wali moal datang ke kiamat kita bakos gitu masih kene aya makhlukan di jero hate moal bisa piceun ieu cara ngabersihan hate bersihan geura hate carana merenung awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel bukti moal kebel ja bapa geus eueuh komo bapa kolot tatangga geus areueuh engke ge kagiliran sia bakal eueuh ketika pae sok maneh datang ka kuburan maneh pae datang heula ka kuburan tanya ahli kubur ulah zarah teh hayang sugih ulah zarah teh hayang naik jabatan goblok tama zarah kos kitu mah tolol komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia kuali namandak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres satu sisi batur ka Mekah di sisi lainnya nama meuli mobil nini hayang ke Mekah ngajualan harta anak kotok dia dijual ai pamimpin ke Mekah na meuli Avanza teu etis sing ade ibadah sing ade kecuali deuk nanteur bae yang malillahi taala bisi salah ajenyanana mere lain deui teh urusanana aja bae dikembangkeun ge aja bae dikembangkeun asal rada deureus bae dikembangkeun supaya merek kumaha tah eta teu beres teu beres ge bersihan hati tafakuran tanya ahli kubur lamun teu mah zat nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu mah sondor maca Fatihah teh kudu urang datang ka kuburan diuk hei Zaid mana geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nyana ngajawab oh geus aya 10 tahun mah Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pamajikan leuwih ti hiji ku aing ditanya ku ari ainal ahlu ka mana ku ari pamajikan saling ganti maneh Karawang Sabang
mana pamajikan, ainal walad, mana anak, ainal mal, mobil ke mana, perusahaan ke mana, ayo, ainal bait, mana iman ku mana dibangga-bangga, ya, mana, ayo gerak, nyanang ke ngajawab, pamajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam. Sabaraha mana boga pamajikan? Opat. Tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui mejeuna bahenol. Aja ku ari kumaha milik batur bergilir piala. Enggak jawab jangan tesakan ngaja. Emang teu ngajawab ngajawab. Atuh kula teu bagian bongan sia. Anak ka mana anak? Teu bareres. Lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak, sawah ribut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah. Yuk kuari kumaha ya karasana nadimna ma salafna. Kaduhung kaul pagawean nuti heula nadimna masalaf. Pamajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil. Kula dikutuk di jero kuburan teh, mobil nindihan kula, sawah nindihan kula. Pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna ma salafna. Ngajawab. Tah kembali ke diri orang tuh geuning. Nu loba harta ditinggalkeun, pamajikan ditinggalkeun, sagala ditinggalkeun, awak ulah hayang sia kana dunia ulah hayang. Hina dunia teh, core dunia teh. Lalagaan dunia teh. Ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikun gorikon nasung katir. Mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar. Tuh jangan bangkos gitu bebas goblok. Tolol panjana. Mobil jual meuli deui. Malah menyalam malain jual dicokot kuno harari deng teh orang Ambon. Aja kunyana dipertahankan. Orang Ambon diajak belut goblok tolol. Padahal mah atuh geus datang ka waktuna. Kuduna mobil qadari khairihi bae wasari. Nasihatan awak urang tafakuran awak kai hayang ka Allah macana kudu ninggalkeun dunia, kudu dinangkeul makhluk. Kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya pikeun, tatagenan kana harta pikeun, tatagenan ka bos pikeun, tatagenan ka atasan pikeun. Urang boga kawau jenderal, tatagenan ka jenderal pikeun, urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tama. Ulah ya tatagenan hiji Allah. Ulah. Dunia geus eueuh. Makhluk geus eueuh hiji. Mentak kudu mengasingkan diri. Urang kudu mengasingkan diri ka leuweung, kudu mengasingkan diri ka gunung. Eta teh urang teh geus ulah aya hubungan-hubungan. Mantak jelema deuk ka Allah mah moal hayangeun boga HP. Satungtung boga HP berarti hubunganna lain deuk jeung Allah jeung makhluk. Lain kitu cenah ieu mah kiai, ieu mah pan boga urusan usaha, berarti kan boga urusan usaha lain jeung Allah. Lain kitu cenah ieu mah boga pamajikan, berarti kan tatagenan jeung pamajikan. Lain kitu cenah ieu mah pan kula boga bos, berarti tatagenan ka bos. Atuh cenah. Lain kitu mah kudu kumaha ulah urusan jeung dunia urusan jeung makhluk mah atuh tah mah hese nu mantak jadi wali hese teh gos kitu bego.
mun babari jara di wali kabeh. Emangna wali ngan zikir doang ilallah hanya boga hubungan jeung bupati jeung gubernur. Ya. Kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu. Ngorekat si kos kitu. Kudu perkumpulan torekat tapi kudu udunan, manya torekat udunan. Torekat melepas ti dunia, lepas ti makhluk. Ulah aya. Ye, cenah tu urang moal kaambeuk ke manusia eta penyakit karena yang diambuhan ku jelema. Ye, atuh ge jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit karena nu kos kitu mah. Torekat balain kitu Allah. Atuh batur ke ka urang kumaha? Ulah pikiran batur aing sorangan. Engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain torekat, segala yang diundang ngariung, segala mamaca yang diundang goblok. Lain kitu torekat. Hiji ka Allah. Ci cenah emang kudu kitu hirup. Nah, lamun sia nanyakeun kudu kitu, berarti sia mah hirup syariat bae. Geus bae hirup di syariat bae. Haju mun syariat ka sorga mah angel. Angel. Haju eta norekat bener kan teu ulah nanya bener jeung teu sia mah kos Amin Rais bae. Amin Rais. Itu mah kamu salah. Masa hirup harus menyendiri? Salah. Teu nyahoeun bag-baganana nya. Teu nyahoeun ieu teh dek ngalepaskeun dunia, dek ngalepaskeun makhluk ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat. Ngaji jeung masyarakat, ajak masyarakat. Ketika urang geus lempeng, ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere, teu hayang dimuliakeun, teu hayang diagungkeun. Anu ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti. Ketika urang ceramah geus teu hayang amplop, teu hayang naon, hayang ge jerona. Eta pan eta kos kitu deui bae tolol teu Pak. Ulah aya naon. Geus berhasil deuleu. Itu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Dewa tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Dewa para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan. Ketika urang hayang imbalan datang ke modal sia moal berhasil. Paling gajian imah, paling beli mobil, kos kitu hasilna. Ulah hayang nanaon. Waduh, cenah atuh mata mah hese, nu ngatak jadi wali hese ge. Geus kieuna lain zikirna. Sama illallah nu cau. Illallah. Nah eta salah. Mengasihkeun diri nu hese ge. Nu mentak torekat teh lain zikir mah sekadar alat. Norekat mah pagawean tingkah. Teu kudu ngomong-ngomong norekat mah. Torekat abdi Naksabandi. Torekat abdi Qadiriyah. Torekat abdi Supendiah. Torekat Supendiah mengising melulu tamatu. Tuh geus teu kudu ngomong, norekat teh kudu ngege kajawan. Asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur. Asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun. Asal ieu pakaian di deuleu nu merekna kurang pati beres teu dipake, kumpulkeun ke jual. Emang sih begitu bae diajak bener nah hese diajak bener nah geus kadinya deui hese tuh jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain torekat temantak hese ge jadi wali kos kitu hesena. Kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah? Udah salah. Aya nangis usul mah. Asal pamerena ulah diterima. Aya tahu atuh pugu mah sia. Tuh, nya geus ngajawan eueuh cenah kana. Janyana ge meureun hayang kabere bae. Yes. Jadi teh kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kanu jeung pamarentah, ulah suuzon deuleu heula. Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden ya nama. Wali sanga Raden Patah mah jadi raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja sultan teh. Itu masalah. Asal ulah kabita kana dunia.
Urang mah kakarak jadi kiai bae kayak jadi kiai malah ustad disebut maji ke mana bobong mang haji ustad atuh siang mana naon teh mang haji sakumaha tukang lauk mang tadi mang kayak tukang lauk kos gitu mah wayana ustad atuh eta kiai tolol tah ustad tolol lamun di kiai bade ka mana tah kitu aing asana tiis kana hate tah eta kos kitu teh aya jurig teh kiai kos kitu komo ieu mah kiai lain ustad lain make kaha supaya di tambah bapana jurig mbahna tah mah si norekat teh dua teh senyum-senyum we kajeun deui nya ngaku norekat di deuleu heula langkah-langkah lain-lain bae kajeun teh nya ka urang ngomongkeun we sok sambarangan we deuleukeun tungtung nu lain bae kajeun kuku wajeun teh kuku mah nya Habib 1 juta kali Habib lain-lain bae bab torekat nya putra kiai sanajan putra kiai lain-lain bae ieu mah urusan norekat jauh tina dunia jauh tina makhluk kara. Oh berarti cenah norekat mah kudu susah tuh siapa bodoh siapa dasar bodoh hese diajak pinterna alabatan hurang siapa jaga hurang nu bodoh mah sebab kadeuleu otakna teh di hulu lain gitu urusan dunia urusan Allah usaha cenah pabelit kiai nu mantak sama pabelit bae aja bodoh pan cenah tadi ulah resep kana usaha pan dagang tuh mantak angel ngajina angel teu meunang cepet-cepet teu meunang mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang sabarana sia teh ka saha cenah kiai ka eta ieu mah kudu kelas masantren kelas anu geus mantep karak gaji ieu da cenah kiai kula dek dilarang dek ngadengekeun mau dipake ya geus mah ieu mah sih hanya doang moal saha nu dek make jaman tas ngaji ieu aju minta doana supaya dagang maju dek naonana tuh kakar kecik keneh ai ngaji anti dunia aju minta doana eta jelema ngaranna goblok eta pan atur mah ke isuk deui ke ulah kuari ieu tep nyarnya asapan Masya Allah ieu urang keur diajak kalalakon tentang ilmu kawalian ya nu penting mah nyaho bae heula ja make mah moal atuh buktina boro-boro nyepi sabulan nyepi saminggu boro-boro ye pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepon hei kadieu emang naon ieu aing sepi sorangan pancen norekat pan kesepian tolong teh coba ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah ngaranna ngahakekok hese nah ieu nu mantak urang ulah sambarangan si anu norekat deuleuh heula ketika dibere ku pamarentah nariman teu buku pondok nage cenah nang di upati geus putus langsung lain norekat hakekok ini supaya jelas ya ulah jorolok susambarangan pan aing zikir datang ka ngabudah leuwih ti ngabudah sia zikir lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir na itu rekat bade usul ilallah padu zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh ya haji pendek ge zikir mah terus bae ilallah asal dinu sugih bae kencang ilallah tatangga bae nu susah la illallah ya ese mantak hese mantak terjadi 1000 hiji gini jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang bae aya bae sakabupaten Sarang bae aya bae sakabupaten Pandeglang bae aya ieu nu diangkat jadi wali nu usul bae aya bae lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia anu hese di Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke mall tako dibikeun teu diterima ku nya saya masih mampu untuk membiayai teu diterima
Jia mah kumaha kitu eta teh jauh lalakon multaqo kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah. Tidak. Haji nang ti mana? Wallahu a'lam. Tah torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang. Poharan teh coba yuk. Ngaran pondok pesantren nage geus lain lalagaan, pondok pesantren Al-Kursi, pondok pesantren Allahil Mahfuz, pondok pesantren Sidratil Muntaha. Budak ngaran nage luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim. Teu kira-kira teu wanieun nyana nyebut pondok pesantren Jahannam. Lalu lagi ditakeun torekat Bapak sese mentak saeutik anu datang mah saeutik batal torekat bener ngaran torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus akan Gusti lain kitu dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabau sungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula teu naik pada datang ka paeh di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah teh ieu kuari di dieu sugro nya engke minggu hareup ka di kubra Hajung iya jadi kubra atuh beres. Teh salah tah guru torekat teh saralah teh ieu urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah. Mentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir, ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah, hanya senyum-senyum lah. Kiai-kiai di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, Tangerang kabeh nu nyaraho mah lain gitu lamun nyadana nanya mak dibejakeun kulantaran basa jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu saralah senyum zaman buya zaman almarhum senyum padahal mah lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat dari rame gitu di aju ditaek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu sugro aya wilayatul kubro nah kuari nu kubro diganti kubra hese atuh lain hese deui nu batak dina haul teu meunang ngondang sakabawana ku ukurannya ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan berarti hayang didatangan ku makhluk salah haul mengenang tek guru torekat silsilah adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang ngondang salah tanu aya nu ngondang haul salah nu sabenerna mah berarti nya hayang didatangan ketika hayang didatang ku mangku atuh salah syariat teh mangara sakabawa kabawana ku hakikat hayu bae aduh cenah haul saeutikan jasa atuh neuk naon ngomong saeutika atuh hayu bae datang ka mana kadar keyakinan nyana ieu mah ngundang diundang kabeh salah lain gitu mun deuk jang tausiahna bae ngundang saha eta mah ngabejaan bae bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah kos kitulah torekat mah berbeda jeung maulidan cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngan namakan syariat. Ayo masyarakat, ayo, karumpul. Yuk, urang berjanjian, ayo. Wah, aju pengen dimaca Sorfal Anam. Wuh, puhara jasa. Begitu dibaca bubar. Puyang sekian. Puyang, adanya puyang. Baru ubar. Lain sekali, bubar teh lain sekali. Matak dicaritakeun teh geus kajadian bubar. Nah, ieu cerita hese, lain lalagan. Coba ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasbiyatiha. Cok, bersihan. Geus, dunia geus eueuh bisa alhamdulillah. Berarti kan tahunan. Makhluk geus eueuh berarti kan tahunan. Bot, nafsu. Nafsu teh kan dibagi heula. Aya nafsu iblis, aya nafsu malaikat.
eta kitu heula tah make skala heula. Deut nafsu iblis tek hideung. Nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula supaya kahartiku sorangan. Guru teh mere putih. Nafsuna dibaca ternyata berarti mun nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat, nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat. Nah engke kadituna make lelembutan latifah ngaranna kitu heula ulah datang ka urang ka iblis. Jadi urang ke bisa tapakur sorangan, oh ieu mah nafsu iblis ulah, oh ieu nafsu malaikat seg. Jadi boga ukuran urang. Lamun teu guru moal bisa ukuran, moal nyaho ukuran iblis pajar malaikat, malaikat pajar iblis. Salah teu boga ukuran. Hese mata kudu boga guru. Lain langsung tamat berangkat pakai jubah anu panjang gede udang-udang. Emang torekat jubah? Emang torekat teh udang-udang? Atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna. Kitu mah. Tah si eta ge kitu si eta. Guys, dunia we makhluk we nafsu we setan. Ieu setan teh ka deuleu ku ahli tarekat. Moal ku Imam Syafi'i ditonjok cek. Moal Tuan Si Abdul Qadir teh nampiling setan. Ketika Tuan Si Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun jol we setan merupakan ngarupa cahaya. Abdul Qadir kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah. Be maneh teh ibadah berang penting zikir bae karasa ku kaula sebagai pangeran. Geus pohara semua laya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya dasak itu geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat bobot ceuk Abdul Qadir tolos ya iblis ya tepak putar Abdul Qadir tampil banget ngaprit eta raja setan ku anak buahna kan dilayan kabeh oh aya naon tuan raja waduh puyeng aing ditampiling ku Abdul Qadir ini aya naon raja aya naon ku emang kunaon itu aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing anya ku muridna tuan eta tadi nampilin oh setan ku kanyahoan setan masa setan nita urun salat kanjeng Nabi nu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh terus bae datang ka maot teureun ieu mah kakarang sakieu bae kita eureun salat setan curi teu mah kos kitu mah mentak urang hakikat teh ban hakikat kos itu waladzikrullahi akbar zikir teh leuwih agung tibatan salat teu kudu salat teu penting mah zikir bae illallah geus banding dikasumurkeun tah mah geus dikasumurkeun dicor sumurna ge kok kita kos kitu ye sambarangan bae dan mantep kajahoan bae nu salah tarekat teh salah nyawa sumputkeun ulah kanyahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat. Ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah. Udah. Alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah-mudahan daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat. Eta mah okos dek calon lurah. Oh ya, ese. Nah, lamun bisa bitasbiatia, mun geus bisa payaro piha jamalal kanzil mafi. Sirri lubil qalbi. Bakal nempok kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar bahbabtu an nurapa maka sim kuring mikaresep hayang dikenal kulantaran kuring hayang dikenal fa khalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi Babi arapuni kulantaran kula nyahola makhluk ka kaula nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah sing hade mandak palihaza tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati jadi jelas atuh Allah ngadamal makhluk urang ye ngadamal manusia urang ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah mata hayu urang iman geus ka Allah geus nyaho kakarak nyaho secara ilmu ayo terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang mana nu wajib di Allah mana anu mustahil di Allah mana nu jaiz di Allah mana nu wajib di Kangjeng Rasul mana mustahil di Kangjeng Rasul mana anu jaizna sok geura kabelah dituna terus supaya datang ke rasa supaya ngerti
eta mah kafir, eta mah musyrik, eta munafik, eta mah geus jauh jasa ka Allah. Urang teh supaya wau ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh. Sok geura perkenal. Nah, nu mantap kurang daek ngaji ge, ieu teh mengenal Allah. Mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha, salat kumaha, diaji unggal minggu. Bisa minggu ieu nu kamari poho. Teu pinter-pinter tolol. Itu ngaji mingguan mah kos kitu. Dikira jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali. Jadi jelema bener bae heulanan. Cak syariat geus hese jasa. Minggu kamari bae nu ditanya, sia minggu ieu pantanya ngaji kos kitunya he. Minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta. Misalnya tadi Gusti Allah telir teu beda jeung simpenan samar teu kadeuleu. Urang boga cengcelengan teu nyaho jerona sabaraha. Boga simpenan teu nyaho di gunungna. Allah teh hayang dikenal maka Allah ngadamel makhluk. Geus Allah ngadamel makhluk teh yakni manusia ieu teh supaya nyaho ka Allah. Tuh nya. Mantap urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Maka ma'rifat fal ma'rifatu ala nau'aini wallahu a'lam bissawab.